ngacaca paket di tengah peting tak kan guys anjir di mana ya aing gitu wow iya ting di mana ya teh tengah peting kia dulu kan ya balik gawe kagok ya berudak ayeuna orang dia beberes heula tingalikeun beberes heula ya teh kudu dilapan kabeh sing bararsi sing kalarinclong pokona mah aku margi teu beak produk alhamdulillah lah sakieu ge alhamdulillah ayeuna payu seberapa dusa dia dok Ya, sekian. sekian payu sekian sekitar antara 60 dusan 60 dus no asina berenang sekitar 30 dusan alhamdulillah lah sakitu ge masih kene rame nya da walaupun teu target da targetna berdak totalna targetna 110 lumayan kabagian 15.000 buluh ngesang liang bool nya ngadonan alhamdulillah lah sakitu ge keun we ayeuna urang ieu tak orderan terakhir eta budak orderan terakhir nu meuli keju ketan kumargi ayeuna geus barares kabeh si Mang Ado ngaimput urang ayeuna bagian gegeroh tah tingalikeun gerohaneun beuh ngarumpuk ieu tingalikeun ieu teh tarigu budak tinggal nyieun ngeun ku sabab da teu bisa diisukeun teu bisa disetok jadi dipiceun bae kabeh tah ku aing tingalikeun di gerohan kabeh ditumpukeun tinggal ngagerohan ke tah ayeuna ieu kurang disepil orderanana tah tingalikeun ieu aing ting di mana ieu teh tengah peuting kieu tah kagok budak teh kurang teh iseng bade ngadagoan gegeroh ceng teh ieu dihurungkeun efek teh meunang ka dieu tah tinggal mana ieu teh tingalikeun tah serem